Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing ka para pamirsa anu ninggal kana ieu warta. Dina dangat ieu sim kuring bade macakeun warta anu judulna Mang Ratus Imah di Cingised Kacaahan. Sumangga ka para pamirsa kanggo ngadangukeun warta ti abdi. Mang Ratus Imah di Cingised Kacaahan. Mang Ratus Imah di Lelewek Cingised Aracamani, Kota Bandung, Kacaahan. Balukar Walungan Cironggeng Limpas. Ti poe Salasa sore kamari nepi ka poe Rebo isuk-isuk eta caah masih ngeueum sawatara imah warga. Antukna warga teu bisa ka mamana. Dumeh eta jalan diblokir keneh ku panghalang tina kai jeung dreum. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk caah masih ngeueum sawatara imah warga. Sanajan kitu, caah mimiti ngorotan nepi ka 30 cm. Satu tas petugas Dinas Bina Marga Kota Bandung nyedot eta cai caah make mesin kompa. Najan caina ngorotan, kagiatan warga di Lelewek Cingised Aracamani Kota Bandung masih kateb. Pangna kitu, jalan pikeun ngajug-jug ka paimahan warga masih diblokir tur kakeueum. Sawatara kendaraan jalana kapaksa muter tur dipahing ngalalar ka paimahan anu masih keneh kacaahan. Sawatara warga nu imahna geus teu kakeueum mimiti maresihan imah katut harta bandana. Warga Cingised Aracamani Kota Bandung miharap ka pamarentah sagancangna ngayakeun normalisasi walungan Cironggeng anu kiwari geus deet. Eta caah anu ngeueum imah warga teh dierong tina limpasna walungan Cironggeng. Samalah tanggul walungan Cironggeng kungsi rempag 2 kali. Eta caah anu ngeueum Mang Ratus Imah warga di Cingised Aracamani Kota Bandung teh mimiti narajang ti poe malem Rebo. Balukar walungan Cironggeng limpas satu tas hujan gede nu narajang ka eta Lelewek. Rupina cekap sakieu warta anu kusim abdi tiasa didugikeun ka para pamirsa. Mugia manfaat kanggo ka pamirsa sadayana. Hapunten bila aya kalpatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.